Malayan anu biasa, kumaha Abu Bakar, nah kumaha anu biasa mah ditatap diusap bari kuring ditanya heula kempleng jeung henteu lapar jeung henteu kakara dihuapkeun ieu jeung dihowalkeun wae. Kumaha Abu Bakar da memang kuring malayan nu biasa, saha atuh eta teh nu biasa? Muhammad ngupingkeun bahasa Muhammad 15 tahun dicaci, 15 tahun dimaki, ayeuna kabongkar ku Abu Bakar Muhammad nyegruk eta Yahudi anterkeun kuring ka kuburan Nabi. Deuk naon? Kuring deuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh la ilaha illallah dibuntal dina dua kalimat syahadat. Ini teh sapoe, dua poe, tilu poe, Nabi masih kena di banyur. Kaopat poe Nabi cicing heula. Oh, di banyur. Geblus ka masjid Abu Bakar nanya, "Ya Rasul, kunaon telat?" Kumaha ceuk Nabi? "Sumuhun telat." Andai kata bapak aya nu megat di jalan, datang ke masjid ditanya ku DKM, "Kunaon telat?" "Aya nu ganggu euy, diseblok euy ku para pemuda." Kumaha ceuk di masjid? "Aya nama euy tawak ka salat urang serang jelema gelo teh, derek gelut urang mah." Jadi urang mah konsepna lain wahyu tapi nafsu. Nabi mah konsepna wahyu leung. Bener. Ning kope mah hayang ka surga. Disangkana surga teh meureun di Garut sia teh. Palingan ibu nyeun si kopi teh potong terang beri aral ongkoh. Nah, teu meunang tutah titah nalika pamajikan keuribuh. Nabi teu pernah tutah titah nalika Siti Khadijah keuribuh. Ngaleguk nyalira, nyanak teko nyalira, kurumuy Siti Khadijah segruk nangis. "Ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi." Tah simpulkeun ku ibu, Siti Khadijah mah hayang dititah, ari ibu mah mumual dititah. Tuankeun masjid pangsuburkeun, Quran buka, tong pipilueun kana urusan eta, lain urusan urang mah rumah saja jadi jelema bodoh bisi teu kailmuan. Bener? Kitu urang mah teu kudu riweuh. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, seiring sambil berjalan ngarah Islam teh kuat. Bener ya Bu? Da ustad ge anu sarupa eueuh beda. Asli. Aya nu lentong agim, saudara-saudara yang budiman. Senang sekali bisa hadir di tempat ini ya. Sangat senang bagaimana ibu-ibu sehat. Menghimbau ya kita itu singgal tuh ngajak seri hese dikit gitu tuh. Menghimbau ya ke semua jamaah ini harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang tidak berzikir tidak tenang, dan orang tidak pernah zikir maka dia tidak akan pernah merasakan hidup tenang. Jadi menghimbau ya berzikir. Membuat sebuah judul lagu ya, jagalah hati. Yuk kita nyanyi, jagalah hati. Ya, jagalah hati. Jagalah hati. Haben we didinya. Sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana ya. Jadi mau kembali ke Bandung. Assalamualaikum. Agim. Mama hayang keras. Habib Bahar jeung Habib Rizik eta. Hayang nu bari ngalagu. Kang baladaga teh. Ustad Ruhai. Ustad Ruhai di Ciamis, kurang Banten. Mama hayang nu jiga ojek online kurang eta. Mama hayang anu kasep bari pernah asup TV tuh pun lanceuk. Bebas Pak dah hidayah mah ti mana we bijilna nya. Mama hayang bari nyanyi Oma Roma Irama. Loba jalema jebleh geuning ku lagu Roma Irama. Naha mikiran mayit sabab aya judul lagu sebujur bangke. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Apaan kerja di si Oma? Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Takdirna Roma mah palingan jadi raja dangdut geus takdirna penyanyi.
mata takdirnya jadi penyanyi, mata disebut raja dangdut, mata lamun oma jadi presiden entong bahaya. Kebayang atuh panggih jeung pemuda jangan begadang. Kebayang komo aya gempa mah presiden ada gempa terlalu. Ibu mah cetot teh jauh. Au. Da Roma era mah cetot jauh lain kitu makian ada. Au. Ibu nyeri huntu. Aduh. Coba rimra. Aduh. Teu kabayang lamun Roma ieu mah jadi kenek. Goreng-goreng naik kenek mah kuring, gede suara. Bandung, Bandung, Bandung. Sukabumi, Katapang, 2 DC. Mojeh Pak jadi kenek gede suara. Coba Roma ieu mah Bandung. Sukabumi, Katapang, 2 DC. Timba urang di bareng heureuy, mau tujuk langsung we eta mah Al-Fatihah. Wah. Kalah ka dianggap tawasulan. Matak jelema teh gumantung kana takdir masing. Ngaran-ngaran takdir teh bisa ditolak, ngaran-ngaran takdir teh bisa dipikahayang, matak jadi jelema mah entong hayang tong embung. Cicing, rada hese. Tong hayang tong embung. Lamun hayang kumaha lamun Allah teh mere jadi kecewa. Lamun embung kumaha lamun Allah mere narek ditolak. Sedangkan Allah maha gagah maha perkasa moal aya manusia nu mampu nolak kana kodratna dan anak gerana ge teh hayang jadi kieu kata kikian ge urang teh hayang da lamun hayang meureun geus diseriuskeun kopeah ge moten 2 meter mah kaluhur ku sabab kuring mah teu hayang geuning ku Allah ditakdirkeun tah pan teu nolak embung kartos teu hayang teu embung. Nama kejeng teu hayang, da lamun kuring hayang lamun ku Allah teu dibere bakal kecewa. Nah kuring teu embung ku Allah dibere nya kudu ditarima, matak hirupna kudu cicing dina ulah. Ulah hayang, ulah embung, ulah neuneun. Kana harta ulah hayang. Atuh dibere ulah embung, atuh geus aya ulah diteuneun. Tah bener aja bagikeun ngan sama menita urang aja heula teh. Lain kalau kau bagikan ke urang, ay manena kumed keneh, tira resep teuing. Well, ulah hayang, ulah embung, ulah diteuneun, bagikeun takakara modal akhirat teh eta. Ulah hayang berarti tauhid ka Allah. Ulah embung di mana dibere teu nolak. Jeung geus boga ulah diteuneun. Nah, da balik mah sarua bae nu beunghar jeung nu miskin teh kitu-kitu keneh. Kadang-kadang mah nu jongjong mah hirup si miskin. Usum bangsat si miskin mah teu keung da teu gablek taokeun. Usum tuyul si miskin mah tara nyieun tolak bala tara napelkeun dina lawang panto. Dan nu miskin mah atuh imahna ge rujak, bus-blos we tuyul teh, Pak. Coba nu beunghar ku bangsat keung ku rokok sieun eta kararireun nu beunghar mangarokok da sieun paru-paru lah nu miskin teh keungan ku malaria nah udud ge bau modar reungitna ge di ditu nu beunghar barang dahar opat sehat 5 sempurna genep kudu aya cuci mulut nu miskin mah moal kabedag opat sehat 5 seueuh genep teu rab sia eta jagjag awakna beunghar dahar daging sieun kolesterol, daging domba sieun darah tinggi, daging sapi sieun antrak, pikeun kana sangsara saletak geuning jagjag. Ceuk saha panyakit sumberna tina dahareun lain, mun ibu hayang sehat, sehatkeun hate. Kajeun dahareunna alus aya hate rujan mah anger we, isukna ge darah tinggi. Nya. Tah ieu seuseurean kieu, ieu teh obat gergering. Ibu sok ka dokter di luhur di dokter aya tulisan obat yang paling manjur adalah kebahagiaan. Matak lamun ibu hayang bahagia seuri. Ta jelema seuri teh bahagia. Beda jeung jelema nu aya kaamek diajak seuri mah kieu. Tah balik tidak TBC we sunat. Hate segala-galanya. Bener. Heula teh da. Tak iyalah konsep la ilaha illallah. Teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, piceun diri urang hadirkeun Allah sagala-galana kun fayakun. Heupeula nepi ka dinya, taekeun ka luhur. Atuh urang me eling kalahiran Nabi nepi ka dinya lain, eling oge urang kana nu geus dilahirkeun. Naon nu geus dilahirkeun? Nabi mawa la ilaha illallah dibuntal dina kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibuntal dina kalimat 2 kalimat syahadat disebarkeun ku Nabi kunaon ku akhlak. Nah, geus moal kapigawe deui.
Init Nabi sholat subuh di tengah jalan aya Yahudi anu lolong kumaha Nabi lapar nyanak tuangan Kangjeng Nabi mah dihuapan eta Yahudi anu lolong dihuapan geus dihuapan peletuk babengok Yahudi ngomong anjeun pemuda alus tong deket jeung Muhammad jelema gelo Muhammad jelema gejul Muhammad tukang sihir kuring mah teu resep kan ngaran Muhammad bayangkeun ku ibu hate Nabi sugan leme sugan nyarek henteu nah ibadahna karena Allah lain karena hayang disebut teuing ieu isukna Nabi ngaliwat deui lapar anjeun lapar dihuapan deui 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong tah lain sakadan mealing kalahiran eta pealing magraso eta tah enak diuji mun ibu barang mereka tatangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal alus ledang uludan teh alus hade dina sakituna lah kajian ustad mana-mana didatangkeun ai kieu hasil mah teuing urang mah teu ngajamin sekali dia tuh lamun ibu barang mereka tetangga ngomongin ibu dek mere deui moal hade istiqomah ibu tuluikeun kanya tanya kuring eta kitu bebengok maneh abdi lamun abdi barang mereka tetangga ngomongin abdi ustad bro pasti merena ngantungguan saminggu lamun saya tangga budah tuluy pae di enrieun ku urang kagok jelema kitu mah matak moal aya makhluk Allah di alam dunia anu sasampurna na Kangjeng Nabi urang mah makhluk biasa matak salat zakat saum ibadah haji tong waka ngakukeun bakal ka surga sebenarnya urang ka surga teh lamun aya sinyal ka Kangjeng Nabi maka turun sapaat na Kangjeng Nabi jadi salat zakat saum sinyal ka Nabi salat nu mana ka surga ku suge hesek Allahu Akbar selok coplok inget nya Bapak geus sarua Allahu Akbar kunci leungit mesti inget oh hanapeun padarina mata rek dibawa salat nu khusus saha nu geus bisa sok ngacung mesti kalah kumaha hesek khusus mata salat zakat saum ibadah haji urang mah cantang tuh bisa ka surga paling ge eta mah sinyal ka Kangjeng Nabi bahwa urang umat Muhammad mana cirina salat sakitu geus si teu percaya tah maut Nabi Muhammad Abu Bakar nuluikeun dicokot ka dahareun amekeun Abu Bakar ieu Yahudi nu ngaledek Nabi kuring dimobalkeun ku Abu Bakar kophakan sia teh kocek teh eta Yahudi au ieu mah lain anu biasa kumaha Abu Bakar nah kumaha nu biasa mah ditatap diusap bari kuring ditanya heula kempleng jeung henteuna lapar jeung henteuna kakara dihuapkeun ieu mah jeung diwawalkeun wae kumaha Abu Bakar da memang kuring malai nu biasa saha atuh eta teh nu biasa Muhammad ngupingkeun bahasa Muhammad 15 tahun dicaci 15 tahun dimaki ayeuna kabongkar ku Abu Bakar Muhammad nyegruk eta Yahudi anterkeun kuring ka kuburan Nabi deuk naon kuring deuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuh la ilaha illallah dibuntal dina dua kalimat syahadat syahadat teh akar tangkalnya di dia ya kadunya duren daunna daun kadu buahna buah kadu kulitna kulit kadu dahana dahan kadu jasa nu panggede nama akar angkar moal aya daun moal aya buah ternyata salat zakat saum ibadah haji pondasina adalah nyumput syahadat disumputkeun ibadah ge disumputkeun tong sok diedeng-edeng lain ya udah ibadah mah kitu atuh pada diedeng-edeng wae di mana naos atuh akarna teh eueuh ya bener Pak terjadi daun terjadi buah terjadi pentil terjadi kembang nah akarna ge rungkat sing nyecep atuh akar teh nepi kana hate di mana eta la ilaha illallah alam padang poe panjang negara Tanjung Purna lamun bener akarna dua kalimat syahadat nyecep dina dirina syahadat ayana panon bakal tawadu syahadat ayana bibir moal nganyerikeun batur syahadat ayana suku moal ngalengka salah syahadat ayana hate bakal nyacas bodas syahadat ayana awak bakal pikabitaeun jeung pikaresepeun jadi orang mah coplok syahadat teh nya paingan atuh di titah salat ngarah teh coplok teh mata salat lebar kunaon ibu lebet angin dipencetan uih batuh hah cangkeul incok urang itu la ilaha akhlak menyebarkeun teh geuning dua kalimat syahadat teh ku akhlak lol deui sih
di masjid apa Nabi mah di masjid make akhlak 2 kalimat syahadat. Abu Bakar kunaon si fulan teu datang ya Rasul udur kumaha ceuk Nabi urang longo. Kumaha cara nempona Kangjeng Nabi bejana gering nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 ceuk Nabi heup tah kukuring digantian 300.000 singgara cager nu ngadoa Nabi nu mere duit Nabi lahir jeung batin calager isukna ka masjid deui dupi di masjid ieu aya nu gering kitu nya mang atuh leungan da urang mah nempo gering lain kitu bejana gering arti heeh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 eta omongan urang kuat ngeunah heukeun bae sing kuat sing sabar heut poe nya eta RT pot pudeg di hatena ka hayang teh karasaeun ku jeung manehna pek heueuh we balik urang cetet urang nu geuring eta RT dendam bejana geuring heeh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kumaha ceuk RT sing kuat sing sabar ngadon saruana urang jadi aya nu leungit dina akhlak Nabi teh aya nu leungit mata urang muludan unggal taun buktikeun atuh ku akhlakna. Nah kakara dami eling kalahiran mah enteng teuing nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun. Di mana rumah tangga keren tah ieu keur bapak muludan dina rumah tangga. Nabi Muhammad bangsul ti masjid hayang ngaleueut nyanak teko nyalira nyicikeun nyalira ngaleguk nyalira Siti Khadijah keur wiridan tah jadi Nabi mah tara tutah-titah lamun pamajikan kerepot tah beda jeung ieu kajeun pamajikan keur nyeus hoak geuning kopi mah hayang ka surga disangkana surga teh meureun di Garut sia teh palingan ibu nyeun si kopi teh potong terang beri aral ongkoh nah teu meunang tutah-titah nalika pamajikan keur ribuh. Nabi teu pernah tutah-titah nalika Siti Khadijah keur ribuh. Ngaleguk nyalira, nyanak teko nyalira, kurumuy Siti Khadijah segruk nangis. Ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Tah simpulkeun ku ibu, Siti Khadijah mah hayang dititah, ari ibu mah mumual dititah. Nyaho urang oge. Paingan atuh bapak loba tutah-titah da pamajikanna mumual. Ai Siti Khadijah mah nawarkeun diri. Kunaon Siti Khadijah nawarkeun diri? Sabab dibalik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Ayeuna bapak wangsul teh nyokot teko nyalira, nginum nyalira, geus kumaha ceuk ibu tah kitu pahideng alah kalah kabeuki TBC urang mah. Rada bangga urang. Akhlak Nabi teh ladang muludan teh rada hese urang. Bener nya. Tuh asli. Wangsul kan Nabi kipayah peneangan harta tina dagang nagog Siti Khadijah ya Rasul geuning sumping turutan ceuk mun salaki balik ti kebon teh nagog ngalawang panto geuning aa sumping rengkuh ya teh lain dangah wae atuh kumaha ya teh ladang muludan teh nya mah panginten puputon kemang kedaton buah kolbu cemceman jiwa capek akang teh capek panyokotkeun cai nu tiis tong nu haneu tong nu panas nah atur hareudangeun keun bae teh make gula bikeun ka pamajikan bikeun ka salaki suruput ku salaki sanajan teu make gula tapi bakal katempo amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budina tah budi pamajikan ka salaki geus kitu tuntun ka cai bapak beli bade ibak dekul salaki mandi beres mandi ku ibu siapkeun sarungna bajuna pokona mangga bapak beli teh acan tepan kebutkeun sajadahna beres salat salaki kuliwat ibu kahareup deuk naon deuk nyungu di mana dina lahunan punten bapana capelung saya dipuh tunu geuning bapak teh melaan jisim abdi hapunten ti luhur sosok rambut dihadap sifat dapal hampura ieu ceramah jero teuing direretan da eueuh nu kitu di teh eueuh takon mau belah dinya mah eueuh pisan deh nu aya ge salaki balik teh menang duit teh ta eta we ya Pak, bener Pak? Mana atuh ladang muludan teh mana? Ternyata universal, global. Muludan bukan hanya memperingati kelahiran, tapi muludan oge kudu eling karena akhlak nu geus dilahirkeun. Tah urang teh aya nu poho, ai kana kalahiran Nabi inget, ai akhlak Nabi dipopohokeun. Mata kitu burger pagawean teh. Aral atuh da. Dina euy. Sedih atuh da. Tuh, na rumah tangga tah akhlak Nabi nepi ka kene atuh taekeun deui kurang Nabi ngingki ke masjid musuh ngamusuh ka Nabi sedil ka Nabi ingki ke masjid dicebor ku tai ontas curulu balik deui Kangjeng Nabi ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui aya nu manyun
kunaon ku tai onta kumaha cik situ Khadijah ibak deui we atuh ya Rasul nepi ka alus eta hate teuing ieu tah mun salaki ibu balik di masjid ditanya kunaon ayeuna blok kunaon ku cek kolom merah tah bedog kadek jelema kitu mah ieu mah tah kira-kira maneh eueuh kawan ku aing mantrogna jelema kitu mah kana racau lah da muludan di urang yai tong Nabi Muhammad atuh ibak deui ya Rasul satu konsep mata rumah tangga bakal awet lamun satu konsep lamun tanpa satu konsep moal awet kageu lagi rajen ai salaki ka masjid ai manehna rajo dangdut jadi musuh nu paling nyata teh si eta gini salaki mau wiridan Allahu akbar si eta mah kieu we luhur panggung kumaha ceuk batur aduh pamasalakina tobat si eta nu teu cager matak Nabi teh satu konsep Pak. Ini teh sapoe dua poe tilu poe Nabi masih kena di Banyur kaopat poe Nabi cicing heula oh di Banyur geblus ka masjid Abu Bakar nanya ya Rasul kunaon telat kumaha ceuk Nabi sumuhun telat andai kata bapak aya nu megat di jalan datang ke masjid ditanya ku DKM kunaon telat aya nu nggang boy di seblok boy ku para pemuda kumaha ceuk di masjid aya nama tong ka salat urang serang jelema gelo teh jare gelut urang jadi urang mah konsepna lain wahyu tapi nafsu Nabi mah konsepna wahyu bener leos ka masjid Abu Bakar laporan ya Rasul di lingkungan urang teh aya nu udur saha tu itu imahna direret teh anu nyebor ku tai onta kumaha ceuk Nabi urang longok andai kata ibu anu ngahieuna ibu nu ngaledek ibu tuluy isukna gering deuk ngalongok hade ieu muludan